bismillah dikawitan abdi ngarangkai syairan, syair tentang kahirupan abdi nu dipamondokan. Lamun hayang bisa ngaji entong loba nonton TV, komono ong bujur meri bisi ditampiling banci. Dugus di kudu kumaha abdi ngaos entos lila, tapi angger henteu bisa isin ka ibu bapa. Unggal poe unggal waktu henteu bosen ngala ilmu, sabab abdi mah rumasa lain turunan ulama. Unggal bulan dikiriman beas duit kadaharan, saka pengmasok era encan bisa mulang tarima. Unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nundutan, sabab peuting kurang sare mikiran hanca nu hese. Kadang sare henteu tibra ku sabab loba tumila, nyongcongan kana salira ripuh namani kacida. Lamun datang waktu ngaji tara gerak kacai, meakeun heula kopi nu sesa kamari. Mun ditaros kupun guru ditaros bab sorof nahu, pugu geh tara ngapalkeun abdi turun bari mengpeun. Betengges kekerebekan hayang gerak kaeusian, ku pasak jeung lauk teri sambelna sambel tarasi. Pas ngadenge wallahu alam tina cariosan ajengan, duh Gusti alhamdulillah beres ngaji meuni bunga. Lamun ngomongkeun cinta santri henteu bisa kumaha, manehna ngandelkeun doa eleh ku
boga dinja.